Patah. Di belakang. Terbuka. Iya. Nah, yang kanan. Pakai sambungnya. Dan tadi gerakan bentang sambung disatukan di garisnya. 7, 8, 1, tahan. Tahan. Ditahan. Ya. Sudah. Dua. Depan kaki kanan, luruskan palanya. Jalan. Diluruskan kaki Gigit, kanan. kaki lagi gigit. Nah, Dilurus. Sudah. Gerakan berikutnya. Ditutup sabunnya. Bapak. Tutup. Gigit. 1, terus. Naik. Terus. Putar. Kakinya gigit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, depan. satukan lagi sama kaki kirinya. Terus. Diraihkan sampai dengan Ya, duduknya. depan. Ya, depan. Sama kakinya diduduki. Sama kakinya diduduki. Kumaha eta teh? Nah, Ah. sudah. Iya. Tangannya ngambil yang sini. Ngambil. Kepalanya siap-siap sadar. 7, 8. 1. Lompat keluar. 2, 3, stop. 3, 4, 5, putar. Simpan, tarik ke depan hidung. 4, tahan, ditarik ke depan hidung. Ya, tahan. Nah, tarik kepalanya, kemudian garis. 7, 8, 1, buat angkat 8, ini tidak berdebu. 3, 4, tarik lagi. 1, 2, 3, simpan, ambil. Luruskan, Tangannya. nangkep, pukul, kaki, tangannya. 7, 8, Ya. 1, tarik, 2, tarik atas, putar, simpan, sebelumnya lagi. Buka, tarik, putar, simpan, lembaga. Mitra sadaya dinding lumayan ya Pak misalkan biasa mah latihan tarik sakit oge cangkel terus rada kaku gitu. Kada latihan terasa. Ieu aya pelatihna ieu sareng sadaya dindingnya namina saha tadi teh Nurani itu saudara Dari kecil mungkin sampai ditanya ayeuna biasa dietang 5 tahun. memang diajarnya di mana? Diajarnya di mana diajar tarina? Di studio oke. Ya di alit giring dulu kayak giring juga sama saya kerja sama Ada salah anu ngajarna bapak. Kalau Bapak, masih oh. bapak kene. Ayeuna mungkin tos lulus, digetos lulus jadi senior ngajar di dia menjadi pelatih asisten bapak. Bapak mikir teh Nurani sok tampil oge ayeuna Mohon gitu. ditampilkeun. Soalnya kami misalkan memang meryogikeuna anu dewasa, anu tos menguasai gitu nya. Iya, Mas. Jika nanti ada Biasa. Kang Ajat ieu kami misalkan Kang Ajat nyaliranya kumaha aya harapan kanggo sakata kapayuna hoyong kumaha. Kapayuna sakata teh penten teh janten sangar wae tapi hoyong ngadidikeun sakola seni kanggo tingkatan SLTP. Kalasan tingkat SMP mah tacan aya kanggo sekolah seni teh. Mohon ya pami SMA kan aya Aya SMKI aya namanya mohon. Tah deui universitas mutan aya STSI. Tah kalasan upami tingkat SMP-na sim kuring hoyong ngagagas penten tos ngobrol sareng dinas mah hoyong ngadidikeun sakola janten embrio ti sakata teh kedajan sakola.
Ari urang kali kumaha atuh anu aralit pami anu teu acan SMP. Panginten eta disanggarkeun nih di Sakata. Panginten aya Sakatana, sanggarna aya oge tingkat level SMP na. Kanggo sakolana ternyata kanggo langkung umum deui gitu. Eta mun anu harapan-harapan ka payuna mah seueur keneh harapan teh intina mah kieu lah. Hoyong duikeun ka seni sunat teh nanyeur deui kadinya gini mah. Upami tos nanyeur panginten yang budaya urang teh upami teh dikiekeun mah kusaha deui panginten upami sanes kumurang kali generasi muda. anu sia dini gitu. Hatur nuhunnya Kang Ajat. Sami-sami. Tiasa calik di dieu, tiasa ngobrol sareng Kang Ajat sareng teh. Beneran nih. Sareng urang kali oge tiasa nanjeurkeun budaya Sunda. Ieu salah sahiji kegiatan anu leres pisan tiasa nanjeurkeun budaya Sunda, tiasa ngamumule budaya Sunda. Mitra sadaya, mudah-mudahan harapan ti Kang Ajat oge janten harapan urang sadaya tiasa dikabulkeun ya. Amin. Tiasa ngalaksanakeun ge janten SMP khusus kesenian hoyong. Henteu tari hungkul, Henteu karawitan hungkul. Bong seni Sunda lah. Mitra sadaya hatur nuhun kana perhatosanana dinten ayeuna cekap sakitu wae anu katidangkeun. Tonton terus Yes I Love Sunda, cintai terus budaya Sunda. Simkuring pun Gira Septantia, cintai terus budaya Sunda karena Yes I Love Sunda.